Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chandra Irawan di Chani Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Coromlah. Iya ke beberes bogohan. Gaji kayak naon ya. Butuh duit, udah kabarnya butuh. Ada lebaran, mana budak abis teh kan 5. Narenta baju lebaran. Si abah teh teu bogaeun duit. Nya atuh eta we sarung diguntingan ngapur atunya gitu. Udah jarumna oge teu boga, ari si euceu jarum jeung benang oge teu bisa meuli. Kumaha atuh mending kabina-bina teuing atuh. Aduh saya nginjem duitnya, nginjemkeun duit. Teuing atuhnya kek cing kasake. Aya. Memang tina kira mun diberen emang cuma sabaraha? Sabaraha? Aya 5 juta. 5 juta cing. Kita 5 juta berapa sabaraha kira-kira? 500.000 lah. Terus otik teuing eta mah. Atuh aya loba-loba teuing mah atuh. Nuduhkeun itu berjasa. Ada aja yang sabaraha? 5 juta kumaha? Embung gede teuing. Gede teuing. Berarti 2 juta ya atuh lah. Si Oce bener kan tiga nulungan. Tapi bener ya merek persenan. Bener. Awas lamun teu. Sok. Kira sok atuh. Ditungguan. Aya nang atuh airek ieu mah atuh. Tuluh aja. Pokona persenan mah jangan diceureuh. Mudah-mudahan ya. Kieu sare mudah-mudahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cek. Pas bobot acan nih teh. Tuh, mana? Cepon. Buka, Cek. Aya buka Cek. Ieu kamari teh geus ka dieu apana naon deui? Butuh atuh Cek, kumaha deui atuh? Teu ieu di ka Cek Epon. Ieu di ka Cek Epon. Itu jam sabaraha? Apana atuh pangbeughan teh? Cing atuh da batur teh meureunak keur istirahat keur naon? Tapi kan bisa udah tuh kuota ieu teh. Tapi kan bisa nulungan Cek Epon mah, soalna Cek Epon mah beunghar. Emang sih aiku kitu nama. Baturna eta sabaraha eta? Burik peuting, apana tadi sare teh geuning geus jam Sok salah penting kuring kira sarua keneh ieu, beuring sok lobang atuh si eta mah. Cing eta butuhna sabaraha eta? 5 juta cenah Cek. Hampura mun 5 juta mah kamari Pak geus ku si Romlah. Ada di beja-beja Cek mah. Ya udah geus kumaha tuh. Kamari teh mah geus ku si ieu teh nya, ku si Romlah teh. Tapi da abi mah percaya ka Ece. Ece mah nepi ka terkenal ka lembur Kita oge nya lain teu karunya lain ieu geus kamari. Eueuh keur di luar. Cantik tuh nu sator. Eueuh. Geus aya mah sok butuhna sabaran tong sakitu atuh. 5 juta atuh Ece. Oke lah, hampura ya emang ya telepon deui. Saha deui itu. Oke lah, kumaha? Heeh. Ini beunghar kieu tinggal. Seberapa juta isi gananya? Siapa tipu kieu ya Allah. Ukira dia kayak siapa? Lieur teuing lah. Nelpon teh anggar kitu jeung duit we terus. Atuh Ece mah terkenal. Beda atuh ka di dieu mah heuh. Kana nelpon teu mere aya ka di dieu mah kan nyampeurkeun Cek. Runduh ieu teh jam sabaraha. Sok keceburu Romlah kumaha atuh? Heeh pokona mah duit janjina iraha ieu teh mayarna Romlah. Mung kamari oge kan geunengan geus nginjem. Bulan kamari teh encan ieu. hampura Cek. Sok ayeuna rek iraha janjina. Bulan hari. Saha ieu teh ngaranna teh
tadi teh saha? Cimimi. Sok atuh mimin kumaha? Bulan hareup da ieu teh aduh ieu teh nya sebenarnya mah si abah teh geuring mah aya. Si abah teh keur butuh nyawa kamari teh. Aya pohon gedang. Naik kana ieu gedak nyokot gedang atuh sukuna ayeuna teh cingkut. Jadi bisa. Jadi janjinan bulan isuk. Bulan isu. Bulan isu. Kabeh eta teh. Kabeh cenah. Ade Romla tanggung jawab nu mawana. Oh, jauh. Ade tong heuh sorangan oge geura. Ieu mah. Apaan ieu urang mah dulur atuh ceuk. Aya hampuraeun dulur mah. Oke lah tuh, cingkela ieu sok aya. Ah, nih. Kumaha ieu mun teu karunya mah hoyak ieu icik. Anggar we Ada iwah tika euceuk apaan euceuk nu pangbeungharna atuh da. Ade ieu bulan isuk teh nya. Rek dipake di kandang domba. Kita sebenarnya mah. Itu mas, eta duit. Eta duit Gusti eta nggebak itu Gusti numpuk. Terus bawa jeung ieuna kan kade nya omat ieu Romlah. Itu kan nyanyian bulan isuknya. Bulan Itu ngerakeun, kita ngerakeun. Yang mau dipercaya deh tah Romlah dia emang dia di dinya. Urang mah da ieu mah dulur kan dia mah. Jadi di hampura ieu mah sakalian deukeut jeung imahna si Eti teh. Hah? Si Eti, apal teh si Eti? Anu eta belah dinya, apa? Warung. Ieu salakina teh tukang nyeunaan batako. Batako bener. Anu ngawarung, heeh. Eta teh serompong warungna teh. Kita ka dieu nanyakeun gitu. Teu datang si eta mah da. Di talatah-talatahkeun teh. Tanya. Kayak enggak sorry. Apa bantuan apa? Ai duit mah kudu dibantuan, mawar seuneu ada. Asal pisan saya kada eta ka pamajikan anak tadi tukang batako kita ka dieu sok geus aya mah lagi istirahat tuluy yeuh sok keur balik Aduh kumaha pisan Enggak, kumaha pisan sih